Abdi Bilkis Andini Putri di SD Negeri Cipayung bade ngadongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalanangka kieu dongengna teh kacaritakeun sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarare di sisi leuweung deukeut walungan dina tangkal kiara. Sakadang kuya mah sare dihandap di sela-sela akar. Ari sakadang monyet mah sare dina dahan anu panghandapna tepa jauh. Maksudna teh ngameh bisa bari kongko memeh sare atawa bisa silih geukeun. Bisi ayana naon? Dug weh duanana sare meuni tibra. Tengah peuting sakadang monyet nyaring tuluy ngahudangkeun sakadang kuya. Kuya, kuya, cek sakadang monyet. Naon? Cek sakadang kuya. Tembal sakadang monyet. Kuring ngimpi magi tangkal nangka anu buahna geus arasak. Dina ngimpi teh katingali deui engkona di mana? Cek sakadang monyet. Di mana? Cek sakadang kuya. Di tengah leuweung. Cek monyet. Geun atuh isuk urang teh ayeuna mah sare diwe dapeting keneh. Tembal kuya. Ari geus kitu teh dug weh sakadang monyetna tuluy sare meuni dugsek. Ari sakadang kuya mah hulang-huleng keneh bari jeung hese sare di keur hulang-hulang gitu. Sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur pokna teh. Ah isukan mah keurang rek dihakan eta nangka teh kesorangan. Kun we dah sakadang kuya mah teu bisa naik tangkal iya. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahulang. Kapikiran ceritaan sakadang monyet keur ngalindur. Kapikiran sok sieun nyaan. Sanggeus rada lila mikiran, sanggeusna manehna menang akal. Tuluy deug weh sare. Isuk-isuk sakadang monyet geus hudang. Tuluy ngageuyingkeun sakadang kuya. Kuya, kuya, geurah hudang, buru urang teh mangkat ya. Cek sakadang monyet. Keheula atuh tunduh keneh. Tembal sakadang kuya. Buru, kaburu ku batur. Cek sakadang monyet bari ngoyak-ngoyak awakna ngameh hudang. Nyahayu atuh ari kitu mah. Cek sakadang kuya bari lulung keneh. Ari ditu yang marana teh kanggoan tangkan-tangkan nu aya dina impinan sakadang monyet. Ari pek teh nyaan tangkal nangka eta teh aya. Cek kuya. Sok atuh monyet geura naik. Da urang mah teu bisa naik tangkal. Keheula urang teu bisa ngabedakeun manehna kanu asak jeung manehna kanu otak keneh kuya. Cek monyet memeh naik bari seri dina hate. Sakadang kuya nembalan. Lamun sarana plek 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 hartina nangka eta geus asak. Lamun sarana pluk 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 hartina nangka eta otak keneh. Oh, heuk atuh. Cek sakadang monyet. Bari tuluy ngarekeun naik, bari gegalantungan yang nganangka. Dina jero teh manehna ngomong. Ku urang mah rek bari atah we sakadang kuya mah. Keun we lamun protes. Nah, hameruna atah rek digarek tangkal we. Hahaha. Terus we ngalanang ka si monyet teh anu sarana plek 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 mah diteuneun di luhur keur di dahar keserangan. Ari nu sarana pluk 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 mah dialung-alungkeun ka handap. Padahal mah nu asak mah lain nu sarana plek plek plek, tapi nu sarana pluk 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 anu dialung-alungkeun ka si kuya. Nyapo gue pas sakadang monyet ngadahar nangka teh lainna amis mah narafel si getahna kana awak jeung kana bibir. Ya, nahan ka urang mah atah geuningan. Cek sakadang monyet bari balelol ngomongna da bibirna pinu kegeutah. Apal mah anu ngalung-ngalungkeun ka handap mah
Urang mah ngan seukur nerima hungkul. Bari keur ngadahar nangka teh tereh beak. Ini nama tega ka babaturan teh. Nyorong diberi mata. Bari cerempai dateng ngadahar nangka asa. Sanggeusna sakadang kuya balik beri wareg. Ari sakadang monyet indit duka ka mana da batea. Pesan moral ti idunging teh. Jadi jalma mah ulah sok saraka. Kudu dek barang bere kabatur neut boga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur